leres abdi sorangan dipikir dan memang takdir ilahi hari gitu kumaha katina nah janten lajengkeun neng suci aturan kang urang kirim bukti sadesa kirim bukti wilujeng dokter tunas bukti bidang negara kumaha
Abdi nguping nalika lagu ngelemar dina repna. Asa raoskeun saha nu lepet si kuyan. Aduh Suci Kak asa bunga poe ieu mah. Jadi teu pasalia antara dedeg pangadeg jeung sora hidup. Duh, istuning mendukung beda jeung ieu, beda jeung ieu. Ieu mah beda coba. Kaluhur lauk duyung. Kahanap sukuna ciga lalai pae. Beda. Yan kari kieu ieu teh nya ibarat urang ngobrol Pak Guru. Ai kasoro mana taku ieu teh. Nanging kasapih ku wanci kawengku ku waktu. Bilih cenah pemirsa SMTV perasa penasaran, gampil kantun ngondang. Kagiri Mukti. Desa Giri Mukti, Kecamatan Sumedang Utara. Nomor HP na 52 103. Akan jadi bawa panel teh orang mah. Kagampil ka Giri Mukti we sumun atarampi tiasa langsung ka SMTV ka Ipok we ka Ipok gampil langsung ka Ipok langsung ka Ipok keun si Ipok serenkeun teh soal banyet nama ngan tadi ieu nu gareulis neng ieu teh nuju PKL. Mohon subhanallah neng ngarupi neng luar biasa ya anugerah ti Allah subhanahu wa taala namun neng ulah neuteup ka sim kuring geus rujit astagfirullahaladzim. Ningali rupa aing ningali rupa aing tak kitu Pak Guru sanes kirang sono nataku ka sono mah nanging kasapih ku waktu insyaallah sanes watos tepang deui di acara anu sami nyaeta pidangan calung SMTV. Anu kasan dina dangat ieu ngisi acara teh ti seni calung Tunas Mukti anu dipupuhuan ku Padalang. Oge pelindungna Bapakku Adang Arifin atuh kalasar penanggung jawabnya Ibu Sekdes Ibu Intan. Hatur nuhun. Hatur nuhun ka Nang Uci, hatur nuhun ka Bapak sana. Tah bener. Leres pisan. Eta da. Teu sampurna, teu luput tina kaluluputan, teu lepat yang kesalahan. Hapunten anu kasuhun pemirsa SMTV oge para reng-rengan seni calung. Mudah-mudahan kekirangan sementara langkung tiasa ngamparkeun amparan pangampura. Tah gitu. Nanging kurang rojo program SMTV supaya SMTV leuwih maju pisan alhamdulillah ya dipupuan ku PSS ya koordinator apa Ujang Amor ieu teh penting panggupay alhamdulillah Pak Ujang Amor wilujeng seksi ungkag ingkig dah palinten Kang Maudi kieu nya ieu teh ngantungan khusus keur Tunas Mukti wungkul leres ngupay ka grup-grup calung anu aya di wilayah Sumedang tuh dah nyarek usaha deui Mang Odi seni calung lamun teu dikembangkeun ku urang didukung ku rek usaha deui tah urang teh kudu nganuhunkeun gaduh bakat urang dina sini calung aya anu ngasuh nyata dukungan ti PSS Kabupaten Sumedang. Panutup pamungkas akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panutup bohong.
nuhun